Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi kiku pasal sawiji surutul qasri utawi pira-pira syarat qasar. Iku sabatun pitu ayakuna sajian taun apa saparuhu lumakun ya si wong atau mukosir iku marhalataini rong pamondokan. Wa yakuna lan yen taono ya sapar iku mubahan kang den wenangaken. Wal ilmu lan weruh bijawajil qasri kalawan wenange qasar wa niatul qasri lan niat qasar salat. Indal ihram ing dalam narika takbiratul ihram wa anta kunalan yen taono apa satu salat iku rubaiyatan bangsa papat. Wadaw musaparilan langgeng lumaku ila tamamiha maring sampurnane salat. Walayak tadilan yenta orang makmum ya wong bimutimin kalawan wong kang salat sampurna pijus ini dalam juz sawiji min salat saking salat ya wong mukosir teh. Ieu pasal ajengan musannif bade ngabahas syarat-syaratna ngosor salat. Suratul qasri sab'atun syaratna ngosor salat sab'atun ayat 7 bal ihda asaro bahkan ayat 11. Langkung seueur ti 7. Ahaduha kahijina yakuna safaruhum marhalataini saparna beberangkatanana nyabana marhalataini aya dua pamondokan, dua kali peristirahatan, dua kali pangeureunan. Gitunya. Ayakinan ke dibahas marhalataini. Tegas nama yakin aya ukuran dua marhalah. Walau kutia hadil masapah pilah dotin likaune min alil khotwah. Sanajan ukuran dua marhalah teh bisa ditempuh ku sakiceup. Gitu. Likauni min alil khotwah sabab eta jalma aina min alil khotwah gancang berangkat nanti lempangna seperti aina boga ilmu sepi angin ya. Lempangna kabawa angin. Ti dia berangkat ke Jawa Timur 2 poe nepi. Padahal henteu numpak pesawat. Ya. Saun kota pibarin au barin arek ayeuna berangkatna di darat atau di laut. Tetep eta sah ngosor walaupun jarakna nanti bisa sakedeung ditempuhna. Wa huma bisairis ko 2 marhalah teh ayeuna perjalanan ayeuna dipuatan tegasna make ayeuna hayawan anu dipuatan. Eta teh perjalanan masiratu yaumaini perjalanan 2 poe anu meujeuhna atawa 2 poe ayeuna 2 peuting atau 2 peutingnya. Itu cenah walau garu mutadilaini mati baril hati ain nuzul sarta ayeuna dihitung-hitung nanyak jeung muduna. Gitu cenah. Terus barang daharna alal adatil golibah netepan kana kabiasaan anu galib biasana hewan teh eureuna sabaraha jam sakali gitu eureunana teh. Gitu. Wa qadruha ala sibromalisi bisna tani wa isrina saatan ukuranana 2 marhalah cek pendapat Imam Sibromalisi 22 jam. Wa nisfin jeung satengah 22 jam setengah. Ukuran 2 marhalah teh. Gitunya. Jol wae ayeuna ijtihad ulama beh dieu. Ngalakukeun ayeuna perjalanan 2 poe 2 peuting lamun diukur ku ukuran kilometer cenah nya. Nya eta perkiraan 90 kilometer. Sapalihna anu nyebutkeun 90 kilometer aya deui sapalihna nyebutkeun ayeuna lebih ti 90 kilometer sah ngosor salat. Eta ukuran lamun dilempangan ku hewan anu dipuatan meujeuhna eta teh memakan waktu 2 poe 2 peuting. Sah ngosor salat. Jadi mafhumna lamun ayeuna jarak anu ditempuh kurang ti 2 poe 2 peuting atawa kurang ti 90 km teu sah salat dikosor. Ti dieu ka Surade gitu. Ti dieu ka Genteng teu bisa salat dikosor eta mah. Da perjalanan sakitu mah deukeut.
Wasania yakuna sabaru mubahan kaduana nyabana teh perjalanan teh mubahan diwenangkeun ai pidonihi tegas nama diwenangkeun cek sangkaan jalma anu lempang wa ilam yakun mubahan pil waqi sanajan ayeuna henteu mubah pil waqi dina buktina nama eta teh perjalanan anu dilarang atau perjalanan anu diharamkeun arek migawe perkara anu diharam saperti ayeuna anu terjadi sapalih pirang-pirang umaro anahu yursilu maktuban pihi qatlu insanin ngutus ayeuna ngirim surat gitunya sapalih pemerintah anu dolim ngutus surat eusi dina teh surat teh ngabunuh seseorang ya. Tuh bunuh jenderal anu zulman karena pemerintah dolim ditah ngadolim ngabunuh batur aunah bi baldatin atawa si surat eta teh keur ngaruntuhkeun suatu negara ngancurkeun suatu negara kari-kari nu mawa eta surat teh nyahoan sugan teh suratna teh surat anu henteu dolim eusina walam ya laman mahul maktubi dalika teterangan jalma nu mawa surat eta teh sugan teh lain ayeuna perintah ngabunuh seseorang atau ngaruntuhkeun suatu negara payu qasiru lianna safaruhu mubahun pidonihi karena berangkat nana teh berangkat anu mubah anu meunang pidonihi cek sangkaan manehana apa pek eta mah sah ngosor-sor salajengna ka ituna jadi mafhumna lamun ayeuna saparna perjalanan maksiat seperti mana beberangkatan teh kaditunana teh arek meuli arak lalakon ayeuna ngosor salat 2 marhalah tapi perjalanan ka ituna arek ngadolim arek tujuan maksiat teu usah ngosor salat tugeningan cenah wal muradu bil maqo bilal haram payasmul wajib ka sapari hajin dimaksud ku mubah teh nyaeta nu ngabandingan kana nu haram mah teu meunang ngosor salat maka ngawengku tah sapar kana sapar anu wajib seperti berangkat haji terus anu disunatkeun ziaratul qabrihi ihram ngawengku deui kana sapar anu makruh seperti sapari tijarah fi aqpanil mauta berdagang ayeuna kain kapan pikeun jalma nu maot eta sapar anu makruh eta ge meunang ngosor salat sakur anu qosor dina ayeuna sabab sapar anu perjalanan anu diharamkeun eta teu meunang ngosor salat wasalisu alilmu bijawazil qasri nukatiluna uninga kana wenangna ngosor salat pala qasr li jalin bi min aslihi teu bisa atau teu sah qasar salat keur jalma anu jahil min aslihi teu terang kana asal usulna menang qasar itu teh nya qasar ngosor salat atuh teu sah kudu terang kana peraturan qasar au bi salati allati nawali amrin hosin uridolahu atau teu terang kana salat anu diniatan karena aya sabab ayeuna perkara anu khusus anu anyar datang kana salat seperti ayeuna rukhsah perjalanan jauh ukuran ayeuna 2 marhalah meunang ngosor salat tah teu terang eta si jalma si jahil teh teu sah ngosor salat teh gitu jadi aya kana salat teh aya aturan-aturan tertentu seperti meunang jama meunang qosor tuh eta perkara nu anyar datang kana hukum anyar aya peraturan asalna mah salat wajib dilaksanakeun dina waktuna ada salat 4 peraturan kudu 4 rakaat salat 2 kudu 2 rakaat tapi ketika aya sabab amrin khosin teh aya sabab aya rukhsah aya keringanan meunang dikosor jadi 2 nu 4 teh nganu teu meunang teh nu 2 rakaat jadi 1 rakaat nu 3 rakaat teu meunang dikosor sabab mainnya salat maghrib jadi 1 rakaat setengah jadi mana ya setengah rakaat wakal jahilil mazkur man dhanna rubaiyah rakaataini panawa fi sabari kadalika palatan akidu salatuhu seperti jalma anu teu terang kana aturan qosor salat jalma anu nyangka kana 4 rakaat disangka 2 rakaat
terang kosor teh 2 rakaat nya. Ngan manehna niat salatna teh salat opat teh diniatan 2 rakaat. Panawaha niat 2 rakaat tisapar dina waktu nyaba teh. Palatana ge deus salat tuhu teu sah eta salatna. Sari fardu duhri rakaataini teu niat kosor. Teu niat aya rukhsah di kosor. Gitu. Eta terjadi salatna fi surataini dina 2 surah bieu. Bila hilafin kalawan teh perbedaan pendapat ulama. Fil ula dina nu awal. Terjadi nu awal. Tanya asal usul ayeuna kosor, pek ngosor salat. Terjadi. Wain koroba islamu li talamu bi karna ayeuna heureuy salat kitu teh. Wa misla sania li tafritihi nu kadua ge teu sah salat jalma anu nganiatan 2 rakaat. Li tafritihi gagabah eta. Gagabah teu niat kosor salatna 2 rakaat. Salat duhur. Illa yudaru ahadun bijalin misla dalika karena teu dihampura salah satu karena teu dihampura hiji jalma teu terang kana meunangna ngosor kana umpama ngosor salat. Itu cenah. Wa yulamu min adamin qadiana wa yu'iduha maksuratan. Terus di maklum min adamin dina ayeuna masalah teu sahna ayeuna ngosor salat si jalma ayeuna yu'iduha maksuratan kudu ngabalikan salat bari tingkahna di kosor cenah. Jadi kudu dibalikan deui salatna bari niat kosor. Wa rabiu kaopatna niatul qasri niat ngosor tu geuninganan kudu aya niat kosor ulah usali fardhu dhuhri rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi taala. Jadi 2 rakaat teu niat kosor. Minha sapalih tina niat kosor teh malauna dhuhur masalan rakaataini. Seperti si jalma lamun niat salat duhur 2 rakaat. Sawaun nawa tarahuson au atlaqo. Sarua rek niat ayeuna rukhsah rakaataini teh nyata ayeuna ngosor teh au atlaqo atau teu niat ngosor. Amma launa wa rakaataini ma adama tarahus tah ieu mapung. Lamun jalma niat 2 rakaat sarta henteu niat ayeuna rukhsah keringanan rukhsah teh. Paina salatahu tabtulu li talaub bihi salatna batal karena eta talaub heureuyan teu serius. Nya salat opat jadi 2 rakaat. Bari teu niat rukhsah teu niat kosor. Wa min hadisa palih tina niat kosor malau qala uadi salata safar. Niatna teh uadi salata safar. Nya ngalakonan kaula kana salat nyaba, salat di perjalanan. Walau nawal itmam lamun jalma niat kana nyampurnakeun salat jadi 4 rakaat aw atlaqo atawa dimutlakeun atama eta kudu disampurnakeun. Gitu. Jadi kieu niatna teh seperti di dieu uadi salat safar. Dina hatena teh niat kaula ngalaksanakeun salat di perjalanan. Lamun dina hate niat nyampurnakeun berarti niat 4 rakaat. Niat 4 rakaat, 4 rakaatin. Aw atlaq atawa teu niat disampur dimutlakeun niat ayeuna salat safar di perjalanan atama eta wayahna kudu disampurna. Li anna al-manwi fil ula karena itmam diniatan dina salat nu awal. Gitu. Wa minha ayyakula nawaitu sholli ad-dhuhra maksuratan. Sapalih niat teh usolli fardhu dhuhri maksuratan gitu niat. Dikosor maksuratan. Kumalamun jalma niat ngosor salat di satukangan jalma anu musafir anu nyampurnakeun salatna soha sah. Ngosor salat ngamakmum ka jalma anu sarua nyaba di perjalanan tapi eta mah imamna sampurna salatna teu dikosor sah eta salatna lianahu min ahlil qasri sabab anu salat musafir eta ahli kana ngosor salat eta keur aya di perjalanan gitu. Naon pangna niatna kosor disyaratkeun
li annahu hilaful asli karena kosor salat teh hilaful asli nyulayaan kana asal mah kudu 4 rakaat pas dikosor eta nyulayaan eta kosor kana asal kana ketentuan asal bihilafil itmam beda jeung nyampurnakeun salat pala eta juila niatin itmam teu kudu ayeuna niat itmam bari kieu usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati itmaman itmam teh disampurna teu kudu kitu teu kudu niat di itmam disampurnakeun da eta mah teu butuh niat itmam liana al aslu wa takunu niatul qasri indal ihram cenah sebab eta mah asa wa takunu niatul qasri indal itmam niat qasar teh indal ihram kudu nalika takbiratul ma'ahu tegas nama sarta takbiratul asli niat seperti asal niat kumaha lamun niatna teh sabada ihram sabada takbiratul ihram lam yanfa'hu teu manfaat terjadi teu sah itu sabada takbiratul ihram Allahu akbar aduh mending kana dikosor salat teh kosor nah hatena teu manfaat eta terjadi wa hamisuha kalimana antakuna salatu rubaiyatan syarat kalima salatna kudu bangsa tadi teh teu meunang nu 2 nu 3 teu meunang diringkes gitu teu meunang dikurang-kurangi deui geus sakitu eta mah nu meunang mah duhur asar isya al maktubah isolatan wa in waqatna plan pada halat salatus sobi wal muadah palau qasruha jawajan kalabat salatna sobi salat anu muadah palau qasruha menang di qasar jawajan beri wenang wasadisu adawa musafar kagenepna langgeng nyabana masih aya di perjalanan ayakinan ila tamamiha nepikeun kasampurna salatna aya salat palau inta sabarupi halamun beres tanepi nyabana kan balagot sapinatun huwa piha daro ikomati seperti kapal geus nepi ka imahna tempat panyicinganana daro ikomati ausa kapien tiai atamma atau mangmang dina ayeuna nepina kapal atau mobil geus nepi deui travel teh ka imah urang atau mangmang nepincan ieu teh poek kitu meureun pareum listrik eta mah atamma sampurnakeun salatna entong dikos lijawali sababir ruhsah karena hilang sabab ruhsahna atuh geus nepi deui ka imah rek naon dikosor geus nepi ka kampung halaman urang bil ulawasa kapipisan ya wasabiyo katujuna layak tadi bimutimin ulah ngamakmum si jalma anu ngosor bimutimin kalawan ayeuna salat ayeuna nu sampurna mukimin anu ayeuna mukim atau musafir mi pijuzin min salatihi cek tadi di luhur pannya walaun qasra hal pa musafirin mutimin soha lianahu min ahlil qasri cek tadi di luhur lamun jalma niat qasor hal pa musafirin di satukang jalma musafir nu nyampurnakeun salatna sah sabab eta musafir eta imam min ahlil qasri kitu gitu hai sujahila halahu sakira-kira teu apal kana tingkahna si musafir anu jadi imam teh tuh tadi can beresnya di luhur watal guniatul qasri fa in alimahu mutiman lam tasya salatul litalaubihi teu nya teu ngaruh niat qasor lamun si eta jalma terang yen si imam teh salatna 4 rakaat teu nya jadi tetep eta si makmum kudu disampurnakeun salatna sabab si imam tadi salatna nu ayeuna 4 rakaat nu disampurnakeun lam tasya salatul litalaubi teu sah salatna kusabab ayeuna heureuy cek di dieu maka jeuk ayeuna syarat katujuh ulah ngamakmum ka jalma anu sampurna salatna nu 4 rakaat
arek ayeuna nu mukim gitunya salat keur di perjalanan ngama mu manehna niat qosor ngama ka jalma nu mukim bari sampurna salatna pasti anu mukim mah kudus di sampurnakeun ulah dikosor au musafirin atawa nu musafir terang si musafir teh salatna di itmam di sampurna kari-kari urang niat qosor ngamamung ka manehna teu sah bi juz'in min salatihi dina sajuz dina salatna jalma nu musafir wa in qala kan raka akhir saperti jalma nyusul ka si imam nu nyampurnakeun kana salatna akhir salat dina akhirna salat itu cenah wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.